ibu lamun bade kasumpingan ku picon saroge sono teu kapungkur ieu mah kapungkur ieu mah sono punya sono nya saroge kayak gitu sono hayang penak sareng ibu osok ibak tara ibak atuh betul kira aku datang calon kabogoh teu mandi acan tah rasa hub tadi mas sareng ulama kayaknya aya rasa hubub teh kudu aya rasa rindu jeung inabah teh naon tobat teh naon mandi gitu jadi tobat teh naon ibah di mana orang teh cinta ka Gusti Allah bersihan diri ku mandi istighfar namanya aya amalan di Kangjeng Rasul ma min abdin yadnubu danban fayatawadda wa yuhsinu wudu'u wa sulur ataini wa yastaghfirullah ghafarallahu dzunubahu sajami anu seueur dosa midamal hiji hamba anu midamal dosa seueur dosa terase wudu tos wudu naon deui teras nyaikeun wuduna disae-sae wuduna teh teras salat teh 2 rakaat tah disebut salat tobat anu apal salat tobat setiap dinten ngawaskeun cenah ieu ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Tah eta ayat surat Ali Imran ayat 125. Jadi awana walladzina idza fa'alu upami urang salat tobat atan surat wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Eta mah surat An-Nisa ayat 123. Janten salat tobat teh upami sae mah eta ngawaskeun surat Ali Imran ayat 125 atan 135 atan nabi surat An-Nisa ayat 123 nyata teu apal mah kuliah kulhu we nyata kuliah jeung kulhu we anggar we urang da apana eta nya kuliah sakali kulhu sakali janten niatan di awalna abdi sejak netepan tobat jadi netepan tobat mah kedah pangpayuna saat acan netepan tas we saat acan netepan hajat saatan menemukan ieu lamun wengi teh kitu nya diawali ku netepan tobat hatosna nyungkeun hapunten lah ka Gusti Allah ngabersihkeun hadiri ka Gusti Allah ku netepan tobat tapami tiasa mah ayatna tadi surat An-Nisa 123 sareng surat Ali Imran ayat 125 wallahu a'lam bissawab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.